Kahati aing mah. Tuh opat mata. Piraan teu dibere leupeut bet pundung. Teu ngarti. Ayeuna kuku aing kudu dijelaskeun. Heuh, naon teh teh? Hayang nyaho teh dibere leupeut. Teu dibere kieu. Astagfirullahaladzim, dia aya wayang Bima. Dia aya wayang Bima, saudara-saudara. Pancanaka keluar. Keluar. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan bagi saya pribadi bisa bersama sang maestro. Waduh. Iya, Gue gitu loh. Michael Jordan. Anjrit, aing Michael Jordan euy. Aing kebawa keneh nuansa gareng. Heuh ilaha illallah. Kiru bisaan mainkeun wayang Arjuna anak. Hello bro. Halo. Gua bukan Arjuna bro. Dasa. Gua Cepot. Oh, cepot. Cepot Astra Jingga. Hmm. Bujur ngepot nemporanda. Palingan teu awet wae rumah tangga teh da kitu meureun. Udah urang mah bae tuna. Naon tah? Lain nafsu. Naon? Ingin melestarikan kaum hawa jangan sampai punah. Jadi urang teh kudu Melestarikan kaum hawa jangan sampai punah. carana Caranya ya begitulah kira-kiranya. empat mata. Empat mata. Begitulah kira-kiranya. Ini tikun celang kana kulo, kana kula, tikun julung kana kula, segala-galanya. Aduh, biar oi. Ya wayangan bah. Nah, itu adiknya si Cepot. Itu namanya Bima. bukan Bima. Oh. Itu namanya gareng digoreng jadi garong sampai garing. Oh, mun gareng digoreng itu bakal jadi garong. Garong Oke. sampai garing. Sarana kumaha bah gareng mah? Halo Reng. Aduh. Teu bilang. Piye kabare? Kabare piye-piye? Oh, ape-ape. Aduh. Aduh. Api-api. Akang Cepot, gimana kabarnya? Oh, gua mah begini, Reng. Aduh. Jadi gua mah orangnya orang tipe level high class. Jadi gua mah sifatnya santai. Santuy euy seakan. Santai bukannya santuy. Aduh, kalau baheula capalan santuy. Santuy teh lamun cek bahasa ayeuna mah santai. Oh. Gaul atuh kadone weaan. Aduh. Kadone boga IG, Alah. kadone boga Facebook, teu apa santuy. Boga Twitter. Boga Twitter. Aduh, Jadi barudak ayeuna mah bah, nya. Hmm. Nyebut santai itu jadi santuy. Waduh. Gitu. Nyebut masa muda teh jadi masa muda. Masa mudoy. Wah, mudoy. Mudoy. Jalan dari atas ke bawah, mudoy. Mudun. Wah, mudun mah anak lamang Udin, si Adun. Adun eta mah. Aduh, tong nanggalan kana Mas Takas ya teh. Blok aing teh AA. Ampun anjing. Aya. Aing teh AA Asia Afrika. Oh, Asia Afrika. Ada. Jadi kieu kan. Gimana? Hari teh yang ngomongkeun ya tentang Ada yang bisa saya bantu? Please. ada yang saya banting? Enggak. 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 Ya. Bagaimana perbedaan perkembangan wayang goplek? Oh. Tiba heula nepi ka ayeuna tabah kumaha cing. Wayang golek semakin lama semakin maju. Wah, Lihat regenerasi pedalangan sekarang. kumaha tah? Ki dalang dadan, ki dalang yoga, Betul. ki dalang deden. Ya. Berarti paingan atuh. Wayang golek dipikir resep ku awewe. Wow. Semakin lama semakin maju. Yo. Pengen tahu? Yes. Pengen tahu cewek senang ke dalang? Apa kenapa? Karena dalang itu makanya disenangi oleh cewek, dia ahli kokodok. Oh, seperti contohnya. Contohnya ini, gua nih ada yang ngodok nih. Oh, kamu ada yang kodok? Ayo, gecek. Oh. Gecek ke belakang. Gua ada yang ngodok nih. Jadi dari begini jadi begini dong. Iya. Dari begini kan asalnya begini nih. Iya. Ada yang ngodok. Merdeka. Emang abah masih kena. Iya.
udah sepuh. Saya mah dikuatkan oleh dasar agama. Jadi abah mahnya Bagaimana cewek menggoda gua? terpercaya Gua soalnya. nggak akan tega ngantep. Nggak ada yang ngatep sama tuh. Aduh. Kamu sama si Yuyun masih? Masih. Yang di Jelekong Tonggoh itu yang suka nyanyi? Oh masih dong. Iya. Tabah. Hah? Aku mah carana ieu nya. Pan baheula mah cenah dalang teh loba pamajikanana. Ya, angan ukur 7. Oh cing. Sombong euy. 7 ukur, 7 teh ukur. Ukur 7. Ukur 7. Sinden, penari. Kan urang teh sesama anak yatimnya. Anak yatim teh anu teu boga imah. Teu boga papa. Gelo euy. Mana mau main fisik euy. Sia, Lu belum tahu siapa gua ya? Oh, Kak. Swear gua dodet lo baru tahu rasa. Ayo gua ngobrolnya, lu ngobrolnya gua sambil dengerinnya menggoler. Gendoh. Kata dengeran tuh pelitek. Gimana maksudnya? Begini, kan kita itu ya anak yatim. Iya. Ya. Saya mah yatim piano, abah mah yatim piagra. Aduh. Piagra mah obat kuat, goblok. Iya, makanya tuh bapak yang teu kuat. Terus kolot sia. Piagra. Nyaho aing. Ari inget Piagra teh kita dalang muda almarhum. Kumaha cik? Tara lepas tina Piagra. Oh. Pan aya laguna. Kumaha? Piagra mari. Piano. Oh, piano. Piagra ka mana deui? Bagi kolot teh bagi pikageleun. Ih, aing gitu loh. Bangga deh pikageleun teh si anjing. Da aing mah teu kaset tapi nyari. Kamu ngomong, si cepet itu kaset tapi manis. Masa aing ngomong es pohok ati beraan nyohonyo di gemrong sireum. Da manis. Oh gitu. Palingan diabetes atuh. Siapa? Da manis. Oh, bener. Kalau bating gula da manis jadi diabetes. Uncuingnya yang di darat gareng, Naon tah? di pakanan ku caladi, tada teuing di akhirat. Gareng bebenon Gusti Yang Widi. Aduh. Itu gunung ieu gunung ka gunung rek meuli leupet. Rek naon? Tinu ngara gunung tinu kolot pundung pedah teu dibere leupet geuninganan. Teu dibere leupet wae. Wow. Teka hati aing mah. Tuh opat mata. Piraan teu dibere leupeut bet pundung. Teu ngarti. Ayeuna kuku aing kudu dijelaskeun. Heuh, naon teh teh? Hayang nyaho teh dibere leupeut. Teu dibere kieu. Astagfirullahaladzim. Dia aya wayang Bima. Saudara-saudara. Pancanaka keluar. Ore, itu jorang. Enggak apa-apa keluar Pancanaka. Asal jangan menghancurkan Pancasila. Oh iya. Panca 5 sila dasar. Dasar negara harus kita pertahankan. Dasar negara kita. 5. Ya. Panca 5, sila dasar. Jadi negara kita tuh memiliki 5 dasar. Dasar itulah yang harus menjadi argumentasi untuk di dalam hati. Janganlah kita tipe porose hidup ini. Apa itu tipe porose? Tipe porose itu adalah dalam arti ti suk-suk ti dung-dung. Oh, ti dung-dung, ti kotok, ti munding. Tai anjing. Jadi kita, Bah. Hah? Tadi perkembangan balik deh karena perkembangan wayang golek. Iya betul. Orang teh meureun zaman teh beuki di beuki robah. Oh iya, kita harus adaptasi dengan era globalisasi. Tapi ketang cek kolot baheula. Iya mah. Zaman mah teu robah. Zaman terobah, ngan anu ngajamananana robah. Eta. Supaya wayang golek ini tetap berkibar di puncak kesenian. Iya. Dan kesenian semuanya juga harus berkibar sampai puncak. Iya. Bagaimana caranya? Ambil contoh dalang almarhum Dalang Haji Asep Sunandar Sunaria. Ketika itu wayang itu masih monoton. Dengan gebragan kreativitas beliau bisa menjadi sukses luar biasa, meledak daripada kamu meledak. Aduh. Tapi kalau wayang monoton itu bagus, banyak yang monoton. Apa maksudnya? Iya. Yang menonton terutama. Segante. Aduh, siapa carekeun wae aing mah. Da mun hukum dijebrod da ku aing mah. Kemana keur ngora carekeun? Mah, ih, ribut atuh. Bisi kadengin ku si Adi. Oh, siap. Tak gitu, Pak. Jadi hareng mares. Reus. Ya kita siapa lagi yang reus kalau bukan kita sebagai orang Sunda? Lain.
Reus itu harus dipertahankan. Bisa bareng jeung adalah maestro. Oh, emang rumah aku di Metro, Margahayu Raya. Maestro. Oh, maestro. Si anjing. Aduh, kasem aing kok ucapan eta tah. Kalah resep. Si Bagir. Aduh, itu si anjing itu ngandung arti. Apa? Anjing menggonggong, kapilah dihakan. Kapilah berlalu lintas. Kalau berlalu mah udah nggak musim. Musim. Aduh, udah aja, dihakan aja. Jadi kapilah dihakan. Ya, anjing menggonggong, kapilah dihakan. Jadi wareng. Siap anjing. Aduh, alah. Siap anjing menggonggong. Cek aing oge pan pieu kitu teu kasar aing mah. Kudu bari edek ngomong gitu mah. Anjing macam-macam ku aing digolong aing ngerasakeun. Benar teh. Dalang. Oh, anjir dalang galak euy. Dalang ieu mah malaikat ketuan yang nyebut nyawa. Bakatku galak-galak mah. Dalang kerusuhan. Eta dalang ieu mah euy. Keur hujan gede. Ya. Nyumput di liang kuburan, aya kuburan keur isu. Terus datang anu nanya malaikat. Mandro buka. Naon saca aing keur ngiuhan? Balik malaikat ge keungeun. Disangkana geus maot. Disangkana nu maot. Aya malaikat kitu teledornya eta malaikat. Cek urang mah tingali heula. Mun kitu mah nalika nya meunang. Malaikat mah da. Tapi dah bukan salah malaikat. Naon teh masalah? Da malaikat ge makhluk Allah. Mungkin saja dia baik dan mungkin saja dia bersalah. Tapi nggak mungkin karena malaikat itu bersih dan suci. Ih, ari aing ngomong naon atuh teh? Atuh, set teh. Dan malaikat mah teh boga nafsu sanyawa aing. Teu boga nafsu bener euy. Boga oge duit. Cek atuh mantap. Ada. Cilimit, ya mah teu eureun-eureun. Demi Allah teh butuh duit. Don. Ento butuh. Dar atuh. Aya. Aya. Eueuh nyawer euy. Aduh. Aya orang Jumaahan heula. Aya. Nya, sakitu pamirsa sadayana. Halo. Halo, bye, friend. Sip. Apa sip? Sip. Segitu para wargi. Sareng maestro dalang geuning suantana masih keneh teh Robi nya. Abah jeung sehat terasnya. Suanten teh Robi. Nya. Kan nasib can Robi. Palingan kada wae. Iya. YouTube. Mana? Subscribe. Oh, ini YouTube. Coba bilang subscribe. Yes, saya bersedia di setting YouTube. Karena apa? Karena saya membutuhkan menyambung kehidupan dengan dunia kesehatan. Dalam arti saya harus banyak uang untuk bayar dokter. Wah, dokter gitu dong. Wah. Berarti lebih beungar keneh abahnya jeung dokter. Bayar ku abah mah nya. Bahaya dokter teh. Oh, gua tuh. Sok nyira sula. Subscribe. Sampai nulis maca subscribe. Ieu naon ngomong subscribe. Subscribe. Sahabat YouTube, jangan bosan-bosan menyaksikan YouTube karena adalah YouTube itu lahan kreativitas seniman, seniman Sunda, seniman nasional, pokoknya semua seniman pasti berkiblat ke YouTube. Apa teh kemarin YouTube nyalonkeun gubernur? Deda YouTube? Eta mah Yusuf. Oh, Yusuf. Siap. Sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.